para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Asy'ari nyaritakeun satu ayat, turabul mujrimuna bisimahum, kanyahoan jelema-jelema anu berdosa dengan tanda-tandaan. Fatukhadhu bin nawasi wal aqdam, dicekel ku malaikat, embun-embunanana jeung dampal sukuna. Cerita di akhirat, lamun awewe digusur buukna, dibalangkeun ka neraka. Lalaki mun aya janggotan janggotna, lamun teu aya ieuna digusur sukuna ka neraka. Fatukhadhu bin nawasi wal aqdam. Cek Imam Asy'ari teu kudu di akhirat, di dunia keneh mun ente hayang nyaho kuari ieu teh urang teh keur digusur-gusur ku malaikat. Ketika ente datang ka dieu ieu teh digusur ku malaikat embun-embunanana jeung dampal sukuna. Fatukhadhu bin nawasi wal aqdam. Cek malaikat yo ka dieu ka Imah Jagus, nang urang lain digusur ku malaikat. Turabul mujrimuna bisimahum, engke sewaktu-waktu jelema nu maksiat digusur deui, ieuna ieu digusur deui, dibalangkeun, dibawa ke tempat maksiat. Malaikat keneh sewaktu-waktu dibawa ke tempat pengajian, sewaktu-waktu dibawa ke tempat ibadah, sewaktu-waktu digusur dibawa ke tempat maksiat. Malaikat lah anu ngagusur. Tukhadhu bin nawasi wal aqdam. Hakikat nama jelema salamet ku Allah, jelema cilaka ku Allah. Manta kurang bersyukur ka Gusti Allah, dibawa ditarik ku malaikat, dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Nah iya mempertahankan ngahiji da urang jeung ahli Allah. Iya nu paling sulit, syukuri dan syukuri dan syukuri. Naudzubillah min dzalik, lamun kebenaran urang keur dibawa ku malaikat, dihijikeun jeung ahli-ahli korupsi, dihijikeun jeung ahli-ahli maksiat, dihijikeun jeung ahli-ahli doraka. Nah ieu kan umur misalnya di dinya, naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Nah jadi kesimpulanna kuari urang nyaho bahwa ulah waka di akhirat, di dunia bae ge turaful mujrimuna bisimahum, bakal kanyahoan ahli-ahli doraka dengan tanda-tanda kadorakaanan. Sebaliknya ahli-ahli Allah bakal kanyahoan dengan tanda-tanda ahli-ahli surga. Maka di dunia keneh dipisahkan ku Gusti Allah. Fatukhadhu bin nawasi wal aqdam. Menurut Imam Syaroni di dunia na keneh geus dipisah-pisahkeun. Jelema lamun deuk dikanarakakeun teu daekeun ngaji, jelema lamun deuk diasupkeun ka neraka teu daekeun wauh jeung ahli Allah, jelema lamun deuk dikanarakakeun ngahijina teh bangsa jeung nu karitu bae, minimal jeung polisi jeung TNI anu jarore, tapi polisi nu baragus mah loba sarua. Nah urang mah kuari bersyukur ka Gusti Allah, dihijikeun jeung ahli-ahli Allah. Malam ieu urang bisa memandang Habib Umar, mudah-mudahan dicatat ku malaikat, disaksian ku malaikat bahwa orang mencintai Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda mencintai salah satu zuriatna nu aya di hareupeun urang. Nah ieulah urang sangat bangga, sangat cinta. Selain daripada Habib Umar, Habib-habib nu lain ge urang alhamdulillah mencintai para zuriat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, engke urang menghadapi maut kabehan bakal paeh. Nu dicaritakeun urang saenggeus da paeh teh hirup sorangan di kuburan. Bisa direnung-renung urang, jas ditinggalkeun, lepis ditinggalkeun, jubah ditinggalkeun, harta imah ditinggalkeun kabeh. Sekalipun orang boga pemajikan nu bahenol ditinggalkeun, tetep bae urang asup ka kuburan sorangan. Tetapi cek Imam Syaroni, begitu asup ka kuburan ternyata rame di kuburan. Ulah dianggap sepi di kuburan, rame, masya Allah, karasep jelema di kuburan, garelis. Jadi di jero kuburan teh loba nu garelis, loba nu karasep. Lamun nyaho seperti eta, Haji Agus betah di kuburan. Sebab loba nu geulis. Ya, masya Allah. Asup urang ka kuburan, gudang, ya Allah, caah, karasep, garelis. Urang ditanya, neng ka dieu, neng ka dieu. Aya naon Pak Haji? Ka dieu. Apa aya naon? Neng sebenarnya orang mana sih? Kok geulis amat?
abdi bagian dari hidup Pak Haji. Ya Allah, ieu nu kasep kadang-kadang aya naon Pak Haji, ieu sebenarnya di mana ieu kasep ieu aya di jero kuburan ieu. Abdi bagian dari hidup Pak Haji. Ke ieu sakieu lobana saha ieu saha garilis jeung karasep. Abdi teh ieu tanu ieu mah ieu abdi teh salat 5 waktu. Ieu abdi mah tahajud. Hari ieu mah duha. Hari ieu nu geulis ieu saya nu geulis. Ieu mah abdi sedekah. Hari ieu nu luar biasa geulis saya. Ieu jariah. Masya Allah. Ieu mah bantuan-bantuan di Pak Haji teh berukeut tenaga jeung pikiran. Jadi di jero kuburan eta ternyata rame. Lamun nyaho rame kos kitu, urang hayang paetan teh. Sakali deui urang lamun nyaho rame kos kitu, urang hayang paetan teh. Umbung keneh bae. Iku mah ya. Sakali deui di jero kuburan loba nu geulis, loba nu kasep. Urang mun nyaho kos kitu, urang hayang tambung pae. Tah, nu hayang teh. Catet nu mana teh nu geus hayang. Ya Allah ya Rabbi, kajahoan ku para aulia Allah. Imam Sya'rani dina kitab Mizan Kubrona ngajelaskeun sebenarnya para aulia Allah resepen jasa ka pae, cintain jasa ka pae, seneng sebab bakal kapanggih jeung ngaran salat 5 waktu, bakal kapanggih jeung puasa Ramadan, bakal kapanggih jeung haji, bakal kapanggih jeung jariah, bakal kapanggih jeung sedekah, bakal kapanggih jeung berbagai bantuan-bantuan. Nah hiji didinya urang teh diriung-riung ku eta endeu kumaha sedihna jeung kumaha keung moal aya di jero kuburan sedih jeung keung lamun memang waktu hirup di urang, waktu hirup di duniana seperti eta salatna, puasana, zakatna, hajina eta mah nu fardu-farduna, nu sunah-sunahna ya tahajudna, ya duhana, ya hajatna, ya zikirna nu paling menonjol nu garelis jeung nu karasep eta adalah berupa sedekah jariah, sedekah sunnah, sedekah bantuan-bantuan eta sangat menonjol di jero kuburan kageulisan jeung kakasepanan.